Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing ka Bapak Guru Ibu sadaya nu kusim kuring dipika hormat. Kada rencangan sadaya nu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga orang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mangparingan urang kasehatan. Ti hilap kawargi sadayana sim kuring dina waktos ieu bade ngadugikeun tentang COVID-19 nu keur heboh-hebohna. Urang sadaya kedah waspada kusabab virus corona teh atau COVID-19 teh babari nularna. Kumargi kitu, urang kedah ngajalankeun hirup bersih sareng sehat. Di antarana make masker mun rek mamangkatan, sareng make hand sanitizer, sareng ulang ngadeukeutan anu keur kukumpulan kusabab virus corona teh babari nularna dina kukumpulan. Eta hal wajib dilaksanakeun kanggo ngajaga kasehatan urang. Saupami urang ngajaga kasehatan, insyaallah penyakit atau segala penyakit moal babari nular, khususna COVID-19. Para hadirin sadaya rupina dicekapkeun wae sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.